nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Wah pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka. Alah bener agama Islam maneh? Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek. Sok.
rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah nyiksa maneh gawe teu boga tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang gitu paeh atuh mun tilalap di laut oge tapi aduh pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang maboreun urang teh moal nepi-nepi sok bener metujuhnya syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi diluwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban jaku kitu nama teh ku balalener tapi salah itu
Ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah ada dahar wae ngeun goblok ya aduh hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meureun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereco itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorakna kitu tuluy patina teh bauleun pan beda sing sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang caritana naon lalakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca Mai cukup aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Teh Bang Narayana teh Panudewana teh keur ngora.
keresnakeun ngora goblok. Kan bada aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh Duluina Roy Martin. Ampun. Dede teuing kasep Gatot Kaca kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu geuring? Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Coba. Duh. Aduh, coba teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Coba. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Coba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jak kaharep deuleu jak. Saha teh? Semar anjing ngekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing ngekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah, saha teh? Dawala. Garing, ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si Gareng. Coba. Aduh, coba teh Gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh.
kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Mana minakan hajatnya? Hapunten dah nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Ngahaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya. Hang nuhun ai nuhun ai. Semahaturan rawuh cageus leuwih Bagong. Kasar-kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Nuhun. Cageus leuwih Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, urang tunggu cegik. Semahaturan rawuh sepuh nuhun ai. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloi. Wilujeng sumping lah. Bot. Ti abdi ge doloi. Hei ngomong. Teuing aya keur disolenang kene ta indungna. Cicing tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenaka sepuh di Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Dan Syukur euy. Keur kumaha parenen di Lebak? nah teu ngalangkung ka dinya. Hajatan teu. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik bisa ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mane gamarkeun ada dewe Sri? Hah? Sri apa sih Sri? apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh Tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. tere beleguk teh mah. Tere mah Sabara mah sereh. Goblok si Ceponya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepagihan. Aduh euy ieu manuk duit Menak sama sia teh. Ini jauh teuing ni ngomong teh. Manya tina manuk kana menak. ai menak mah di mana urang manggih barang di menak urang kana tak Di punak beleguk teh mah tuh. nah atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya. Punak mah anak pun sirah. Punuk teh mah.
Ayo punung mau dicarikan batur gini urang teh ini punung sama belguk punung mah aya laguna geuning nya walungan di kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta gini naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding teh belenguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semarwa nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali jangan goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali belenggu ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali teh nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sarana geus pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih masa bangsa jeung tereup kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai keleuwih mah liang belut geuning aduh meni keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh begini itu bagi jalan rauh ai mulisit mah kapa geuning maju ti handap waduh meni mulisit melesat jang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Triuda manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh buru-buru Pak abdi hayang HP rek SMS-an Pak cukup halona telepon dan begitu nih yang nih nah ada HP maloba dinyata gen patat geuning ngarantung barodas tape teh euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sian di jalan HP teh
Apa eta mah? Oh apa? Ai hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong. Apo eta mah Haji Apo. Jadi kana hapa atuh si teh. Jauh-jauh. Aponya. Haji Apo. Ai Apo mah pargi nyeupah. Apu eta mah. Ai Apu mah lain minantu bah umri. Apud eta mah. Hari apun mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan. Apun. Ampun. Ai ampun malauk leutik. Impun. Tobat, eueuh deui berenangkeun antap. Ai impun masuk dipake ieu gini eupan pargi nganggo jaer, lukut tama mun jauh cenah impun kana lukut. Jauh atuh teh ibu Aduh, ampun euy. Alah. Ramai itu. Punten gulat. Kayak itu naon, nek pipilueun sia teh. Sanes bade pipilueun abdi mah. Punten agan. Sok. Lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia. Rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup. Tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana. Piraanan hirup jadi kekeser sia teh. Upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor. Keuneu abdi mah eta kekeserna. Hirup jadi tampolong, apa tampolong teh pinu, bakal ditaplokeun karena beungeus salira. Kurang ajar sia bangsat. Parantos kapalingan naon ku si guring. Ieu teh eyangna deuleu. Eyang sah? Ya suata masa kedeung deui di istrena jadi pejabat di negara astina. Jadi menteri perhubungan. Ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni. Ampun panuhun kuran upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring. Ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab. Ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu. Bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabai anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu. Rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula. Asyuata mah nangtang gelut asyuata mah. Nangtang gelut. Nangtang gelut. Can apaleun anak aing asyuata mah. Terang tuang putra mah asyuata mah. Anu kapunggurna mah geuningan nyusut leho teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh. Goblok sia teh kengeng. Wirang aing. Itu ulah. Panuhunna ulah bade ganggu ah. Dipodaran sia ku aing. Ieu teh pejabat astina wungkul deuleu. Aja dume sampean. Aja neko-neko sampean. Ojo leno sampean. Ojo lali. Ojo. Ayo Pak Ijo, kopi Ijo daun rambutan. Ojo warkop. Nah emangna kuring salako manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun.
Dumeh anjeun salaku panita sumeh anjeun salaku pejabat negara Cina teu bisa ieu di amarta mah adil ke sararea. Salira ngahina ka simkuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat. Kamana karep siling abong kena cepot ulah campelak ting aya mah da abdi sareng dorna salira ulah campelak teh ade abong kena letah tutulangan bibir teh dijeding Goreng aletet. nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kem preng tah eta mah bener kain sama goblok entong maka jeung diantar asa tewak-tewak den kumaha mah seneng duren oh sok mes ya ratu da abdi gebuki sugan terek mere nawaran teh hayang nu subuh itu udah ampun satria aja cepot sok papatahan Patahan kanu jalan di bener suga deui bisa. Sekali-kali naon jepot ya promo. aja Ya promo mah di pintu si eta tara balik. ya rombongan maneh teh kumaha maneh Kepala da silain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun eta. sapribadieun si lain we atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tak urang nyokot ceuk falsafah bisa negara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel endong ai endong Semar teh kosong eueuh naon-naon si atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih kararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jebot moal kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur
tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu mau adik kumaha mau teu sangka mana teh soleh teu sangka geuning bapa maneh teh soleh entong adean ku kuda beureuh aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor cing kitu karena mau muli maju jalan gerak wah gilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan aya kitu mah nya disebut panita dari peurepan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk aya kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mangukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana saturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja ieu oge ti jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinsiranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut mah bakabaranahan urang ka itu lamun ukut eta keun nepi ka sapaehna cenah ceuk caturanggana oh silih ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran di deket cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana kemana pan dipencit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewe teh asa beuki ngaco teh euy dan urangna teu cereung tah bandingkeun jeung dewe sok sia nganakeun domba nu alus kumaha cing siling nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin nya pantes satu domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat tanuk hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh halus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pakmana mah kitu jeung domba teh anu hirup gerapek
eleh we tah mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba ayo domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik deui ka cung ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah wah gelo tak gitu tak eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyaahan dedeuhan welasan asihan alus eta teh domba teh kitu seperti nasi lain ieu domba ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditengar ku aing nyerieun mending balik hade ka domba kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang balik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da nolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya kali iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu garing-garing jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajug-jug ka hiji lemur teka rasa capekna da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan ayak awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah keun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh ka kapok sakinna geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh ai heueuh caritana muntang kana tak-tak aduh kita teh nyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pan aya nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug di dagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa daek teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede
tangka kelapa cenah euy. Nah, sia nyaho tangka kelapa cenah. Pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok. Nah, cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun. Tangka kelapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Ih. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayah kieu mah. Geuna cenah dewek bisa naik na mah. Oh, bisa mah cenah naik atuh ngala kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa nebogana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Jo terekel tuh sia urang mah angsron di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsron deui kitu eueuhna naon pan jo koleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kiih teh ngucur tak kana lahunan nungguan yo wah popos oi lebar cenah euy suruput we dikajawat wah kolot teuy anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh wah euy cek pecahkan hidup haji ya hidup jago walah cing ya kumaha teh ngahalangan batur pasirik batas lagi belah dinya punten Kang Haji damang saya namanya teh kuring Haji Kohar oh Haji biru gitu dah punten deh ya ngiring di dia aduh hebat dong tuh naon teh merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing naon gon dume aing butak ya kaisinan ulah bisa jadi pasea aja ulah baik gitu wae Mas Lami Kang Haji nongton wah rame ya di kawit Kang Haji wah turiren ulah dinten turiren ya bisa minggu di studio alhamdulillah neme mulih kamari Haji teh os boboh Kang wah Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui ka mana ke Jakarta oh Haji naon deuk ka Haji Sarip nuhun Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh aya 5 tahun ka pengkeun mun hiji oh 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pentingnya keur musim panas Kang Haji mun itu gitu ulah demi Allah ya musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius walah gitu Haji wah demi Allah ya tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jang ngeunah teh nah nog teh teu kudu digoreng ditunda we na keusik asak sanes asak jang kajejek ontak demi Allah sikap baik kan ya suai katipu si Akang tukang nipu katipu kayak Bandungan Kang terus
lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya kira ku aing kudu ngamuk di dieu Nakara kagak kodek ke jelema ieu. aduh Ayo. Di mana-mana ge aya we. ya Priyogi korma ngora di akang aya demi Allah Kang Haji memere gede dinya korma ngora ya nya ngora kene demi Allah ya kira dia anu leras demi Allah ya 5 kali sebuting demi Allah Haji lebih kaki Haji. Wah, itu pegang gitu. ayah di akang aya kene gitu Priyogi berhiji ngan di itu mau korma ngora di akang mah ngaranna genti jambe ngora Haji assalamualaikum ah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang Kantenan. natrat tina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah ya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah Sumohon kumaha kula. nah makerek nurun ke Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cuk ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucuk tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara naik ngoreh-ngoreh keun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareuskeun mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka itu lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh teh menat tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi karayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh nya ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tambian sok urang saling bejaan
amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas jalahan ka ituna. Da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi. Cul kana kewajiban urang di lembur anu teu mahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara. Padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu. Kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana heuh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana satu mah dipacakeun we kitu tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana harirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh pek-prek kayaknya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca ay arca teh ngajentul eueuh gawe ay nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh ay nyatu beuki tapi urang loba kedul mun tangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek ya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang ucu uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagerup persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu ujang tah eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang